hujan kene kieu. Kong cewek salodo biasa we salodo banyak kudu hujanan urang teh. Da urang teh bareng lain eta nya lain me nya. Atuh. Lain kita kopi-kopi acan aing nu gablek teh nya. Ah nya eta pedit. Urang ge lain 1 tahun 2 tahun jeung manehna teh. Oh, heeh. Pedit. Pedit teh teh nya. Geupel banget mah. Oh, kalakuan teh teh. Nah, urang mah ampun. Tanianan ayeuna susugo sugan aya eueun ya. Nya eta atuh. Urang lohor, cai-cai acan, urang mau wati imah, euy, tanya nama teh. Uyuhan aing abah. Tahaya ke kamar ieu tanya sapoe-poena. Dipotong urang teh. Aduh ampun, kur gaji teh kur 35. 35.000 sapoe. Heuh. Beurang wingi dibayar sarua jeung abah. Atuh heuh. Anas ka dieu gawe aing ngampra tuh ah. Hah? Anas ka dieu ngilu ngampra gawe ka si kakek. Awan tuluykeun we, urang sugan kapan di naik gaji urang. Astagfirullahaladzim eta nu gawe ngadon ngajar daug aing herana teh. Sabarkeun sia ku aing. Aing ngomong 35.000. 35.000 euy. Oh, kopi naon kopi ge euy. Naon teh anu ngajar daug gawe teh? Hujan ke, hujan. Oh, alasan tah. Ku aing dibere mantah Atuh. hiji wang. Aya. Tah. Pake, ayo gawe kitu. Aya suguh lah kopi. Kita tadi pokoknya mah di Bandungan anak urang keur halodo ka keur enteng-entengan hiuhan. Ayeuna geus hujan pukul deui hiuhan. Tah mantau hiji wang gawe tuh. Cing atuh ke euy, Hujan kene atuh ke euy. cing aya kabiaksana pisan cinyuhan heula. Bari mantau hiji wang ini kitu ini tong bang. Gus, kumaha urang? Urang terpaksa we hayu. Aduh, ayo. Abah teh geus lihat gawe teh anu anyar teh bimbing ku abah. Udah aya anyar oge ngadenge gaji ti si kakek 35 mah urang jadi ngedon. Ari bae tuluykeun teh daek. Geus sadar mah metet naon. Urang kapaksa merepay aya mah kitu. Gus, ieu we aya nama urang mah, urang geureuy we urang laksanakeun apa namanya. Wayahna we Gus euy. Digaji 35 ge nya urang kerjakeun ku urang mah. Balik hati-hati teh nyontohan teu panempang gawe teh geus lila di urang teh teh. Lain sapoe 2 poe setahun 2 tahun geus leuwih. Masih kena nontohan ka batur, batur teh bimbing. Bang, nya tah mata kitunya boga dunungan teh. Panyete teh kitu, panyete teh kitu kalakuana. Heuh nya eta tuh hujan-hujan geus kudu we geureuy yeuh coba aduh. Ayo bahasa jeung uing abah teh kitu eta teh teu gelo kitu. Segelo. Henteu. Aduh, Kan ayeuna jadi kitu. Cuman geus ngahiji jeung abah. hah? Geus ngahiji jeung abah. Aduh. Aing pigaweana ge digarung kieu ning Pak. Aduh, Aing mana remis di lain dia mah dikawat kabiaksana pisan Gus euy. Urang mah kan hujanan kieu euy. Aduh, tapi ra gaji 35 Gus. Deuleuh teh kana ngobrol digawe teh yakin ditingakeun sagedeung ku aing da tadi ku aing payah diperhatikeun cek kajauhan. Ngajar daog we masih panas poe oge teu balik. Ayeuna di deuleuh deui ku aing sakali deui. Kumaha tuh urang teh? Tulikeun tong. Hah? Panika itu tongan urang balik kae mah. Astagfirullahaladzim bae, ya teh ngawe teh kumaha? Dibere mantap masih kena ngajar daog ya teh kumaha? Kayak sing aja kabiaksana tuh kapan hujan gede. Ada kira-kira loba alasan geus mararantong gitu mantap. Geus tong gawe di daing ah mantap gitu. Moal dibayar rutin subti ka ayeuna ge moal dibayar, moal saperak oge. Hayu balik. Arek aing hayu. Ayo ini. Lain Gusnya mantap oge dunungan urang mah kitu patut mantap ke. Nanyakeun teh uing baheula mah da teu kitu. Henteu. Teu gelo kitu henteu. Balik ayo. Ayo balik. Awas ya kakek rasa gempang jeung aing. Balik teuing ku aing geus tah balik sekalian mah bener kitu mah hayo. Dibare mantah, hangan nyalinung ni hanyuang. Dibare mantah nyalinung di hanyang mah bener. Mantap sia tong datang di ka dieu lah. Pusing aing. Gus, hampura we nya dunungan urangnya eta kitu euy. Urang hampuranya ulah taonnya. Tadi dihampura ku uing ba ayeuna mah. Ulah nepikeun nyeri hate mana nya euy. Udah dibawa ku urang. Ai gaji sagede kitu mah kitu. Kapan ngantok ya.